lamun aya pamajikan kaluar ti imahna tuluy dangdan ginding geus we glowing, tapi karena hayang kapuji ku lalaki nu sejen, jadi kudang dan ku ginding nate supaya dipuji ku lalaki nu sejen, maka ku kaluarna ti imah eta awewe akur jeung menang bebendu ti Allah nepi kabalik deui, nepi kabalik ka imahna deui, kaluar ti imah dangdan ginding hayang kapuji ku lalaki nu sejen, maka salama di luar imah eta pamajikan aya dina bebenduna Allah Subhanahu wa taala. Nya ieu ngaisyaratkeun erek oge gigindingan jeung make papaes mah hareupeun salaki da geus boga salaki, kecuali lamun kaluarna teh izin ka salaki dangdan ginding bari ku salakina teh dititah sok dangdan bisi majarkeun mamah teh ku bapak tara didangdanan.